Ya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alladzi asallahu bi ma kana fil bari wal bari minal fasadi wasalib. Alhamdulillah, sahabat insun, ketemu lagi dengan saya di channel Junjun Sahabat Channel. Insyaallah channel Kuliah Sarima dan bisa menghibur sahabatnya sekalian. Saya dibarengi dengan sangat terbiasa pada video. Kita pada saat ini akan menelusuri atau kita akan menapak tilas ya ke daerah, khusus daerah Walahir, di salah satu makam kuno juga. Karena di situ ada petilasan-petilasan mungkin Pajajaran ya. Jajaran hampir sejaman dengan Majapahit. Soalnya ada peninggalan seperti arca batu besar ya, yang kita akan kita angkat dan kita akan buka sejarahnya. Moga aja ada juru kunci yang bisa membuka sejarahnya. Konon kemungkinan itu agamanya masih Hindu. Makanya tapi nggak tahu, kita akan lihat sama juru kuncinya. Moga juru kuncinya juga bisa mengungkapkan rahasia-rahasia atau petilasan sejarah itu ada apa aja dan siapa aja sebenarnya penghuni di itu. Soalnya kan kalau yang terkena itu yang mending Kawati atau mending Angin atau mending Laya itu yang Pajajaran. Oke, siap Karis, siap Insun, kita akan terus langsung ke sana. Nanti ya Insun, ini penasaran kami. Alhamdulillah sahabat Insun, kita baru nyampe TKP dengan Ki Aris lagi betulin dulu motor. Soalnya jalan ke atasnya curam. Kita akan menuju ke juru kuncinya, ke Babeh di sana. Aris ya, kita langsung ke juru kuncinya. Oke. Aris lagi betulin dulu motor sahabat Insun. Soalnya ini medannya sangat tangguh sekali, motornya nggak sanggup untuk langsung naik langsung ke tempat atau makam keramatnya. Siap Aris? Oke. Tuh, ada kita juga pasti di penduduk tempat ini aja, bukan di tempat juru kunci. Kita lanjut aja. Oke. Kita udah sampai di rumah Pak Kuncen. Pak Kuncen, siapa dia panggilan teh? Pak Didi Solihin. Pak Didi Solihin. Salah satu juru kunci di ini teh makam keramat apa Pak? Pak keramat. Ya, Pak. Oh, ntar ada itu sama papannya. Ya, kita langsung ada ke makamnya. Iya. Siap, boleh jam. Oke, payun. Payun. Itu juga udah mau makan. Ya. Jaga makam keramat. Kami. Kita pas 12 Vincent. Subhanallah. 12.
Saya bisa ngobrol bentar banyak masalah silsilah. Gimana Pak? Cerita aja, cerita dongeng-dongeng lah. Siapa? Sana ya. Tanah anu kosong kalau ditanam. Oh iya. Pohon, kayu. Sebenarnya kita udah sampai ke letaknya makam keramat Walahir. Ini Sang Hyang Lawang. Ini makam keramatnya. Ini situsnya. Sang Hyang Lawang kemudian kerajaan Pajajaran Prabu Muniwati yang disamarkan dengan sebutan Hulu Herang di sini. Ini bisa dilihat sebenarnya. Kita akan masuk bersama para dua. Oh, keramatnya ada dua. Kalau siapa Pak namanya? Ini anak-anak tadi bapak yang kodam. Itu yang nama keramatnya. Karaton Batu Nyusun. Oh itu bangsa Karaton Batu Nyusun. bangsa batu itu ada situs nama di sana. Makam. Kan iya kan ini bukan makam patilasan. Oh patilasan. Oh jadi sini sama patilasannya. Yang saya yang tadi bisa dikenalin Pak. Kita akan coba memasuki sama Abah. Yusuf, Arif, Ohan. Sahabat desa, ini salah satu petilasannya yang tadi yang lawang yang tadi disebutkan sama Abah Didi. Ini batu tanda bukti. Ini batu situsnya di sini. Mungkin kita akan coba bertawasul sebentar sama Pak Didi. Kita memohon bilang kepada Allah.
ini. Lingkungan walahir tekan aja tilu Oh, pengelesa yang sepuh yang anom kayak itu mah makom biasa. Ay mah dapat jelasan ya kelebihanana mana ku sadayana da anu tangtu anu enggak mah terang itu sejarahna. oh, nu mah Jantan sejarahna teh kieu ai Prabu mah rada begitu sebelum Masehi. Prabu Siliwangi kan beh dieu. Dia Prabu Siliwangi mah Ai kasangyangan mah satos Prabu. eta Satacan Prabu. Oh, di atas berarti ya. Siliwangi mah daya mah sangyang mah utusan dewa. Matak simulna Cipaku lurus ka sangyang Lawang sangyang teh beh ditu. Beh ditu. Simulna Cipaku raja desa jadi ecek sepuh nya. Oh, Yang nya, lakon. Saparotos ayeuna kaum alun-alun sareng jeung dicap Cipaku payun kana ieu nu di Cipaku. Jantan sejarahna teh da teu aya di Karomat namina Sangyang di Cipaku teh lurus ka dieu. Sangyang raja. Raja. Teh ditu sebasanya macam apa bisa. Oh, Sangyang Lawang ieu. Pambuka ai Sangyang Lawang mah pambuka lawang ilmu, lawang rezeki, lawang kesehatan. Lamun kurang keilmuan kan ai lawang teh pasti aya kuncina cing dugikeun ka kuncina cing tiasa muka. Ya. Tah, jadi sejarahna teh kapungkur teh di dieu teh aya muning tapa. Sejarahna teh mun Sejarahna mah kan teh aya bedana ayeuna ku Bung Karno pangeursa ieu di Jieun Lambang teh beda muning Kawati jeung Megawati kan lambangna muning. Oh, Jadi iya. gelar. Gelarnya Raisang yang gelar karena tadi dia pengersa ngahiang di dia simbol aya batu parsi tanya tanya nanti gadukan Sangyang aya Lawang. nya jadi ngahiang nate di dia mun ku aya marafat istiqomah mana di dia perkempelan bangsa Paragoiban di mana-mana aya di dia namina lingga buana di Sumedang aya di Tasik aya banyak urang Sumedang aya kali banyak urang Tasik ke kalieu Di kana buana nya teh ieu teh. mun da ieu teh seueur ngerengan ai karuhun teh lain ti kaluhun ti kasucian luhur tinu hideung ge aya sami seueur da di Arab ge sami aya anu bodas mah teuing jeung hideung ge matak aya karatonna itu karaton Batu Nyusun. Salawe deui. Panai zaman kapungkur karulit kana bisa kering da anggot para rubu udah meren geus kitu kaayana da ayeuna mah geus mereka hayang beunghar babari teu kudu kanu kitu aya. Oh, dengan pesugihan misalnya sih pada pesugihan namanya. Salahnya muka Ayahnya bukan dari haliah hadunya. Anu hayang tara kaya anu kasihan. Maaf, yang punten Mbah itu teh keyakinan berarti masih Hindu banyak ya. Kan Keyakinanana berarti agak kumaha Sangyang teh. Cik bagaimana wi tah pamit tadinya. kayangan kumaha Pak? Ya keyakinanana Islam atau Islam adat Islam atau nabi kumaha? Keacan Islam Hindu nah atasna Raden Prabu Siliwangi da Sangyang Lawang gerai galuk pangajian 10 herang lungsurna sebelum Masehi dan lungsur Islam Di dieu nya suku Sunda sunasi banyak. tadina Hindu Tadina Hindu. ya lungsur ngalih ka Islam Nah, di ka Islam itu nya. da urang sami zaman ka ieu kiwari anu tua abdas teh ketapun salat menghilu kan urang sebenarnya kalau abdas Islam teh da sami da teh kene atuh sejarahna tah aya meuning tapa Mending tapa kumaha? keyakinan di dieu tempat kapungkur mah kana meuning tadi agengkeun tiap aya anu gaduh meuning eta ciri-ciri anu kaya anu beunghar kapungkur. Tapi ayeuna mah lain karena nonton meuning hiji ge wah kampungan wah bagelah kan. Coba aya rarangan pan ayeuna teu meunang guru tapi meuning. Jadi can aya tektor teh lain kapungkur mah diagengkeun tiap-tiap aya
muling eta siri-sirian beungeut saparata muling Mang Wahid Bajing Soleh anu kaya bah ditu Gitu eta banyak. muling tapa di dieu hiji muling tadi kekaya ku salapangan mana anu teu apal mah karena sejarah kasengan lawang da tempat satok muling pada aya pada mah anjeunna teh da ieu nyarepan peureun sa ai karuhun teu aya dina Raga Padang da lomba awas geun bapak teh ngobrol lamun teu aya silebetna Mohon. saatosna di dieu anu gaduh mulingna suplak si kupeng anu tebina sana muling majasna di sportas jami di dieu Oh di dieu teh. atas beres tapi di 30 tumakang di catan pengeuli depan aya angan di muka sur beung deui ka lapangan salapangan tunuk tah Muning di dieu teh simur ayeuna keur jami padahal sebenarnya mah muling mah simur tak keur jami ge saha-saha jami anu eleh ku materi eleh ku ilmu eleh ku kakayaan karieu tah gitu jadi pamukana teh simur padahal lain ieu sok teroskeun ka sesepuh oge panarosan terang teh ka abah nyoh tah si galontor almarhum sesepuh bel itu Terang. mah ya da sakitu sohorna Majalaya Banyaknya. di mana si galontor itu bener kelas di Majalaya mah aja mah mana-mana kemana apalin sejarahna Kita teh saking jauh teh bah. lan Maksudnya teh kinjor teh beunghar mah eta teh. beunghar mimiti nol da tadina ayeuna teh Garut tukang nama abang jaga panorosan jaga kakayana berlimpah bumbu berhiji tak geningan da urang masalah rata-rata tiap jam ka dieu pasti jam anu kasah gaduh hoyong dan rata-rata gitu tak aku jama sampai kau buka konsina di deuk hayang naon da di leureuk kitu kana hamba-hamba na Allah dan naon-naon karomat dari serangan ku keyakinan contohna kieu ayeuna konsina alam dunia ilmu konsina diri urang keyakinan pan kitu yakin mah urang liberat cek kopi urang jelas dari sance herang-herang dari sance kopi hideung karomat gitu Gitu kan. Itu namanya sejarah mah banyak. Yang sepintas antara banyak. ya lamun anu ngomong ieu biasa aya penampakan Penampakan banyak. gaya cahaya eko asal ngapa nih Bukan emas. Oh, banyak penampakan seperti itu. Cahaya-cahaya lah. Cahaya-cahaya positif banyak. Ya. Tapi harus malam supaya kelihatan ya. Malam di eta pan aya cikawi panana paling bak urang tasih kurang banda gitu di aya tajun mau tuh saya bisi bade keur kena kenangan apa ya mah paling bakanana Bagaimana, Pak? tadi tahu cerita Tapi tidak cakat. cakat saya ada kira itu eta mah bami bakanana ngeru ka kotor rada awal kan seperti putih bersih Ya, sampai itu penerangannya alhamdulillah sampai dari sepintas itu Pak ya. Alhamdulillah terima kasih banyak. Semoga menjadi inspirasi dan menjadi istilahnya sebagai tauladan kita supaya nggak melupakan sejarah itu namanya banyak. Gitu, kata Bung Karno juga itu bangsa yang besar bangsa nggak melupakan sejarahnya. Oke, sampai di sini penerusan kami dengan ya tim dengan Karis. Alhamdulillah ada Abah sebagai juru kunci. Jangan lupa saya pamit ke channel kami. Semoga channel ini terus berkembang dan selalu menjadi sarana khusus untuk diri pribadi menjadi pengajur untuk terus memperbaiki diri, introspeksi diri kita. Oke. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya. Diri saja dulu sudah. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.